surutu sihatihi arba'atu asya hari syarat sana puasa ya opat hiji agama Islam di antara syaratna kudu beragama Islam. Jadi aya syarat mamaya tawaqquf wujudu syai'ana wujudi sesuatu anu tawakuf ayana perkara karena eta karena wujudna eta perkara kos salat ya syaratna kudu wudu berarti lamun teu wudu teu bisa salat tapi aya mah wudu henteu kudu salat ge henteu naon ngan syarat sahna salat kudu wudu eta syarat ngaran. Iki sarua syarat sahna puasa kudu beragama urang mah alhamdulillahirabbil alamin lahir ka dunya urang geus terbentuk Islam lantaran indung bapa urang Islam urang mah lahir ka dunya geus teu hese capek hese beleke langsung geus molongpong lawang sorga tinggal ditutup apa hentupna. Dua aklun berakal yakni tamyizun geus jelema nu henteu tamyiz kaya ning edan atawa sobi budak leutik ta eta teh can tamyiz eta encan wajib aca ente sah puasa na lantaran urang memenuhi syaratna kudu boga akal ketika budak ieu ngalaksanakeun puasa bae training ieu ganjaranana engke jang indung bapana. Tilun nikoun min nawi haidin suci tina sebangsa head nipas wiladah na ieu kudu suci tina eta bagi kaum awewe lalaki mah eueuh head paling nongtot bool eueuh di wajang kaum wanita kudu bersih tina head nipas wiladah haram awewe nu keur head puasa haram sanajan jana ahli puasa tetep bae teu meunang puasa. Nomor kaopat wa ilmun biqaunil waqti qabilan lissaum nyaho ayana waktu narima kana dilaksanakeun puasa nyaho ka waktu puasana kos urang kuari deuk nganyahokeun waktu puasana iraha ke insyaallah urang jelaskeun.